Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu hai eling manusa. Innaka saestuna anjeun kadihun eta anu sungguh-sungguh atawa nya-nya. Jahidun tegesna anu sungguh-sungguh pi amalika dina amal anjeun. Gugahnya. Lakeun weh. Ila rabbika ila liko irabbika kana panggih jeung pangeran anjeun. Wahwa jeung ari itu liko urabbika al mautu eta maut sok. Kadahan kalawan nya-nya atawa sungguh-sungguh. Pamula kihi terus anu bakal manggihan kana itu kadhun atawa kana manggihan ka pangeran anjeun. Ai mulaki amalika tegesna anu bakal manggihan kana amal anjeun. Al madkuri anu dicaritakeun min hoirin tina hade awasarin atawa goreng yaumal kiamati dina poe kiamah. Ya ayyuhal insanu hai eling manusa. Allah di dieu nyebutkeun insan. Insan teh manusa teh ya. Saha nu dimaksud manusia di dieu teh? Yahtamilu anal murada bihil jinsu. Hiji nu dimaksud manusia di dieu dina surat naon ieu teh? Al insiqaq ayat 6 nu dimaksud manusia di dieu nu disebatkeun ku Allah adalah jenis manusia weh. Urang mana wae? Urang Indonesia, urang Amerika, orang Iran, orang Israel. Pokoknya mah manusia weh. Hiji tah. Kitu. Nu kadua yahtamilu annahu muayyanun. Cek pendapat nu kadua mah nu dimaksud insan atawa manusia dina ieu surat Al-Insiqaq ayat 6 nya eta Aswad bin Abdul Asad atawa Ubay bin Khalaf. Nu dimaksud manusia dina ieu ayat teh. Cek pendapat kadua. Cek pendapat katilu mah nu dimaksud manusia di dieu teh sakabeh jalma-jalma kafir. Nu mukmin mah teu kaasupkeun dina ieu ayat. Walaupun nu mukmin termasuk manusia. Nu mana atuh? Anu mana weh? Urang ieukeun weh. Canak pendapat anu ka hiji nya eta nu dimaksud ku insan di dieu teh sakabeh manusia. Sakabeh manusia mah berarti nu mukmin, nu iman teh jeung anu kafir ogen kabawa. Tah manusia kadihun innaka kadihun. Anjeun teh hai manusia sungguh-sungguh naon? Pi amalika dina amal anjeun. Maksud sungguh-sungguh teh ngalakonan, ngalaksanakeun atuh. Manusia anjeun teh mun beramal teh dilaksanakeun eta amal teh ku anjeun. Baik itu amal hade atawa amal goreng. Ngeun perlu dicatat naon ila liko irabbika ku migawe amal-amalanana anjeun wahai manusia rek nu hade atawa goreng ujung-ujung nama anjeun teh bakal liko irabbika bakal manggihan pangeran anjeun wahwal maut tegasna maut bakal maut anjeun teh. Jadi inti nama sok anjeun beramal, sok anjeun berkarya di dunia, tapi ingat anjeun teh bakal naon? Maut. Rek anjeun sok migawe amal hade anger anjeun teh bakal naon? Rek anjeun sok migawe amal goreng tetep anjeun teh bakal maut. Pamula kihi tuluy anjeun teh bakal maut teh bakal bertemu dengan kematian. Tidak bisa dipungkiri. Kitu tabarudak.